dia kafir. Kasaha si teh? Mane si Cangcut? Si kafir sia. Si tukang bid'ah, si brengsek, si bajingan, si biadab, si tara salat, si tara jumaahan. Baba. Nyaho di mana aing tara jumaahan? Nya nyaho. Nyaho di mana? Ning awa di masjid aing. Setan. Masjid sia di mana aing di meuni? Pokona poe Jumaah lalaki eueuh jumaahan di masjid aing berarti eta lalaki tara jumaahan. Allahu Akbar. Hei, ulog tua toe si aing geus wudu. Dedinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding, anyar celang neangan lawan, can nyahoeun digeti sorangan. Coba antasirana deuk war kulingis. Kuat modal tong dibejaan atuh mina-mina teuing awas anjing sia teh yang kau make kopiah tapi jahil kaciri sama make kopiah tapi can pernah ka Mekah. Allahu Akbar. Ya jelema kecegekan kieu ya ampun. Kurang ajar si Cangcut urang gelut aing. Daun aing meuti sieunun wanian mani euy. Heuh, anak aing mah sieunun ku aing. Ya, anak sia aing mah anak sia. Kurang ajar di dulega ku aing, ha? Ditungguan ku aing ditunggu macan. Ha? Lamun macan eta hirup berarti aing urang lupa tuan. Daun sia aing. Tungguan ku aing sia.